merayakan ajaran murah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Al-ayat. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kiram, pengatur waktu, pembawa acara, nulis kuring di kawaman Sohibul Hajat, Bapak Ustaz Sarif sakeluargi anu sami nulis kuring di kawaman, aparat pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah anu sami nulis kuring di kawaman, para sesepuh, para kiai, para ajengan, para ustaz, wabil khusus pemirsa Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Fadil, Ad-Da'i, Allah, pemirsa akan harus sami-sami mengisi kuring di kawasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus anu hadir, dokter diwincik, ditata, diraba-raba, dibilang satu persatu, harus sami-sami mengisi kuring di kawasan. Mudah-mudahan dalam kejayaan ayat dinaridona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga orang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kadat Allah nu Maha Ghafuur. Merehna urang sadaya dina kasempatan ieu tiasa patepung laung patepang wajah dina raraga ngajalankeun hiji tugas ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat wa salam tehilap mugia dilimpahkeun ka panuntun penduka Nabi besar junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali eta di simkuring satacana ngomentarkeun kata bahasa nu aya patali sinareng ieu acara. Waninggalih nu dipamrih nu jembar pangampura nu dipenta maklum ngaran manusia nu terlepas dina salah jeung dosa atuh pilih
anu tujuanana memperingati karena peristiwa akbar Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu biasana Bapak Ibu diayatkeun memperingati Isra Mi'raj kali muludan biasana sok direong-reong ieu mah ku pribadi. Sok inget tahun 80-an aya dongeng di daerah Sukabumi nu ngalaksanakeun muludan jeung Rajaban teh lain umat Islam, umat Kristen kafir singko di mana muludan nincakan bulan mulud singko sok muludan di mana nincakan Rajab sok Rajaban pribadi geus beres Rajaban jeung muludan ditanya ku salah seorang umat Islam kok kunaon maneh mah lain Islam tapi sok muludan sok Rajaban jawabanna kieu lamun tos Rajaban jeung muludan teh perusahaan sok ningkat dina penghasilanana mudah-mudahan Bapak Sarid ge atuh ningkat dina sagala rupina keur utami sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tinggali peristiwa Isra Mi'raj dina bulan Rajab, bulan anu sangat berharga, keutamaan, kesempatan keningkatkeun keimanan katakwan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna aya zaman baheula, urang ngadongengna tukang da teu make panggung. Zaman baheula tak kitu dongeng mah. Aya hiji istri geuris jeung butut mah teu dicaritakeun istri heulana. Eta istri di mana-mana sok ngantos-ngantos kana sasih Rajab. Di mana begitu dongkap kana sasih Rajab eta istri kang kaistimewaanana disambut ku hate ane bunga bari praktekna kacida anehna. Mana di mana-mana bulan-bulan biasa mah sok nganggo angwan sadi dinten anu butut. Nah begitu dongkap kana sasih Rajab angwan anu butut dilaan disimpen digentos ku angwan anu kacida saraena. Pan urang ge geuning boga papakean teu nya anu paragi nyabang aya nu paragi kaondangan anu kaondangan geuning aya tiluna nya aya paragi hees jeung salaki anu daster 2000 sapoe erekna bari soeh bari menang nginjeum ti Bang Emok hidup Bang Emok dengekeun tah bangun aya Bang Emok ka dieu edas aduh di lemur abdi keur saajengan aduh loba anu pacerewedan pabentar paham salaki jeung pamajikan akibat Bang Emok ka teu saeutik menta talak pamajikan akibat Bang Emok ka naon sababna atuh per minggu kudu diayakeun saanu isukan rek bayaran duit teu boga wah buntang banting nepikeun ka gas kosong ditawar-tawarkeun makan da Bang Emok dengekeun da sebel aing kana Bang Emok teh neangan KTP batur ari kana ngaji mah gararane na tempo kumpulan Bang Emok sidak bari balem yo dadang dibere di urang yang pertama di urang di ngantai yang pertama ngan pedahnya eta ti sawah baraeula ti dia pengitan teh hadirin kaum muslimin anu mulia geus teuneun heula Bang Emok paingan katingali da beugeut Bang Emok mah hadirin kaum muslimin cari cing bangun panglobaan eta ka grup eta nu balik di heula berarti panggede nangijeng ka Bang Emok hadirin kaum muslimin geus jalanan eta istri kaistimewaanna ceuk dianggo angwan anu sae sejak takdim kana Isra Mi'raj Kangjeng Rasul teu pira Bapak tiap-tiap wengi ngadawamkeun surat Al-Ikhlas lobana 100 balikan dumasar naon dumasar ningali kana kaagunganana sasih Rajab tiap Rajab kitu malahanan lesot Rajab diantos-antos di Rajab yang akan datang dina hiji kali mangsa dina sasih Rajab duka pertengahan duka kaping sabaraha eta istri teh kang teu damang dugikeun kawales teu damangna dina sasih Rajab napikeun ka ngagoroan kanu janten kula putrana jang nyi ka dieu mak rek wasiat
Jiga-jiga penyakit emak ponok umur dina bulan Rajab ayeuna rek wasiat emak kumpul anak-anakna jang nyai anak emak bisi emak maot dina bulan Rajab ayeuna mi HP bungkus emak teh tongku boe bungkus emak mayit emak pakekeun papakean anu sok dipake dina bulan Rajab. Hadirin sadayana wasiatna teh kitu. Teh cara urang wasiat teh urang mah jang nyai ka dieu kade bisi bapak pae nu lebak tong di sawahan dan nu batur nyaho cek urang. Urang mah wasiatnya kana cacatueun Kang. Mi HP nyai di mana-mana emak pegat punten ponok umur dina bulan ieu bungkus emak tong ku boeh bungkus emak ku papakean sok ngagungkeun dina bulan Rajab. Akhirna pupus hadirin sadayana. Meureun janten putrana ngarumaoskeun hiji jalmi kaya Pak. Cek nu sapali piraku euy. Nepikeun ka asa teung-teungan bungkus inung urang rek dipake ku papakeanana teh cara batur. Nu akhirna wasiatna dikantunkeun. Digentos eta bungkus mayit si emak teh ku boeh. Ras dikuburkeun repeuting. Budak lalakina hadirin kaum muslimin ngimpen tepang jeung nu jadi inungna dina nu maot dina poe tadi bahasana kieu jang. Emak teu ridho emak teu suka. Kunaon wasiat emak dikantun emak teu ridho emak teu suka. Lilir budak langsung kong kidik ka dapur mau pacul nyokot begarpu kampak rak gaji mereundih terus dicanak papakeanana dina lomari gidik ka makam digali nu maksud rek digantikeun boeh ku papakean nu sok ngagungkeun dina bulan Rajab barang nepikeun kana dasarna kana sedongna Pak bujeng-bujeng salamar buuk bujeng-bujeng salamar boeh bahkan jasadna pun teu aya. Hadirin kaum muslimin mana capek ngagali mana inung eueuh langsung bari nangis inghak-inghakan di luhureun makam torojo sorak tanpa jirim hatib ngaranna ceuk eta hatib jang teu nyaho anjeun di mana-mana aya jalmi ngagungkeun kana bulan Rajab pertingkah lir sacara inung anjeun maot dina bulan Rajab mangka jasadna jeung rohna diangkat ku Allah ka langit. Itu hadirin kaum muslimin sok eueuh ayeuna mah papakean meungpeung ieu keneh beungpeung awal keneh Rajab make pakean warareuteuh bacakeun surat Ikhlas 100 sapeuting maot we. Hadirin kaum muslimin anu matak aya naon dina bulan Rajab aya peristiwa akbar Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu matak urang Rajaban eueuh ayeuna Kangjeng Rasul teh nuju aya di Hijri Ismail. Mana Hijri Ismail teh indal baiti caket Baitullah mana Baitullah teh Ka'bah mana Ka'bah teh eta dina sajadah aya gambarna ning dibawa ka pinggir sungai dina manah Kangjeng Rasul dibersihan. Timbul pertanyaan nah Kangjeng Rasul teh kotor. Innal Isra'i wal Mi'raji ta'limun li ummati. Isra Mi'raj kami pelajaran buat umat kami. Hartina Bapak Ibu urang teh kudu bersih hate. Tak ieu tah kotor hate ya Allah. Sirik, bidik, jair kenaya ujug cakap teu kopan teu payaan punungan gonongan paeh bidituna. Ieu tah panyakit teh kan. Sirik bidik datang melimio muriang non hurusanna nanya euy. Hate teh Kang sarakem di ka warung tara lempang lumpat ka warung Canapi budak labuh atuh di teh katelen balik deui ka maneni minta duit deui gope ari dieu ka mana bima katelen mung buru isingkeun nya eta duit gope sarakah budak daripada dibere duit mah kakar dibere ge dahar kok bucitruk budak teh jang buru isingkeun sia teh nya eta duit gope ngising eta budak dipipit di korehan duit gope teh Kang aya cincin di kumah diberesihan dibawa ka toko Mas Nanjung Mang Haje mas sabaraha gram 5 gram timbul ceuk hate manini cacak ngadahar duit gope geus jadi emas 5 gram komo lamun dihakan deui emas 5 gram jadi tina bujur budak di 3 kilo beunghar aing ieu jang hakan deui jang ieu mah didahar ku budak Kang ditelan jang buru isingkeun ameh tereh beunghar emak
kamari ge hadar duit gopek jadi asli 5 gram kamu lamun 5 gram menating biji tina bujur sia 3 kilo emas beunghar aing buru sia teh jang isingkeun barang ising budak di korehan teh emas eueuh kang duit gopek eueuh aya kertas ngabundal barang dibuka teh Anda belum beruntung sarakan penyakit hati naon sababna di Kangjeng Rasul maka disebutkeun dan diberisan manahna ulama mengatakan al qalbu karamuluk al aqdo karayu hate lin ibarat pemimpin jiwa raga lin ibarat rakyat beres hatena beres anggahotana teu beres hatena moal beres jiwa ragana beres pemimpinna beres rahayatna palurahna daek Raja Banjeng Muludan dengan kepastian masyarakatna pasti daek Raja Banjeng Muludan palurahna anti Raja Banjeng Muludan masyarakatnya pasti anti Raja Banjeng Muludan ngaji mah alhamdulillah unggal ngaji ka dieu aya we palurah teh oh biasa mah bisa ngakeun sambutan ka palurah oh nuju teu damang akana ju rapat we ya ieu pirang-pirang palurah ieu mah mudah-mudahan sing soleh kade palurah tamahan tak aing dimuakeun hadirin kaum muslimin anu mulia hate dan naon rupa ge hate nyacenya hate lamun urang boga anak dicarekan dipolototan ku tatangga nu nyeri naon hate tengah peuting dilaklak dasar dicarekan ku salaki isuk-isuk ngajeng ka tatangga peuting mah laklak dasar dicarekan ku salaki nepikeun ka nyeri hate teh aya nu kieu peuting mah dicarekan ku salaki teu puguh-puguh nepikeun ka laklak dasar nepikeun ka nyeri bujur teh mah nya teh hate teh hadirin sadayana lamun cek bahasa Indonesia mah atinya lamun urang geuningan keur make mobil make motor aya perbaikan jalan merek nih hati-hati maknya jantung oh gitu hati teh ku budak ngora mah sok digamarkeun gamar ece budak ngora heueuh baheula geuning di kampung lamun babau cenah da urang mah teu ngalaman teu urang di kebon awena nyarane kana tangka nangka lalakina nyarane kana tangka nangka jadi tukang-tukang kan geus asar balik lalakina nangtung nyokot pesok kater ngagamar enceng sat ditojos ku panas sat di ngaranan Udin loba ate ditungkepkeun we sat entong nanyakeun dirapatkeun da imah ngaji singkat tumpak naon burok ari burok teh dabatun aibiadun hiji satu sukuna 4 rupana bodas pagaweanana yustaku minal baraki kawas kilat tina pada gancangna kitu di surga teh loba kang burok teh aya nu begang aya nu montok aya nu beuki daang aya nu beuki barang aya nu beuki molor aya burok awakna leutik dahar mungeun sare teu tibra cek malaikat rok kunaon batur-batur awak montok sare tibra dahar beuki ari maneh awak begang dahar mung sare teu tibra ceuk borok hai malaikat kuring teungeunah dahar kuring teungeunah sare dumasar hate kuring nang tawing hoyong panak jeung nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buruk mulia keneh urang pernah urang jadi jelema teungeunah dahar inget ka Kangjeng Rasul nya rawog ge urang mah pernah teungeunah sare inget ka Kangjeng Rasul tibra we urang mah inget ka Kangjeng Rasul tak iraja bejeun muludan euy di masjid anu rajaban heuh jomet ke jasa met kakarak inget urang hadirin kaum muslimin cek malaikat anjeun ayeuna rek ditepangkeun jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajrag-ajragan kang baring ku bunga badag tumpak buruk minal masjidil harami ilal masjidil aqsa nu aya di Palestina nu keur diperbutkeun jeung urang Israel mi'raj trek balik deui hasilna adalah salat sok aya nyebatkeun salat adalah oleh-olehna Isra Mi'raj Kangjeng Rasul cek isim gering tinggal bahasa da ari oleh-oleh mah kieu Kang urang dia gini ka Bandung balik di Bandung eureuna di Cipatat meuli peuyeum nu ngagarantung 2 kilo
balik ka imah boga budak dua cek budak pangleutikna bapak mana oleh-oleh nu ti Bandung tu peuyeum 2 kilo nya teu hayang ting entong torojol budak pangbadagna bapak mana oleh-oleh ti Bandung tu peuyeum 2 kilo beak 2 kilona beuki jadi oleh-oleh beuki dang teu beuki entong oleh-oleh salat malin oleh-oleh Kang tugas ti Allah melalui Kangjeng Rasul khusus untuk umatna keur urang katakrib balik boga akal mau tidak mau salat harus tetap dilaksanakan itu hadirin kaum muslimin. Aduh capek nggak saya sajam can oh. Ari nu digawe mah asa geus lila itu aneh aing mah pamajikan teh mawa jam tangan teh sok nu pegat wae itu teh kahar teh aing mah punten ka panitia ka protokol geus saja mah eureunkeun we lantaran jisim kuring mah punten Kang Ustad Harif bapak-bapak ibu-ibu kang sajengan abdi mah ngaji nu jauh nu deket nu mahal nu murah sajam turun bayaran balik cukup sakitu dus ketang bisa tinggalun ngaji lila-lila ting mustami geus standar hiji ge hayo si eta mah di aya paribasa di kota 1 jam cair deh geunah-geunah nya teh lain duka di mana deh peda jisim kuring teh nyaritakeun masalah duit meureun Kang aya ajengan di tukang teh eta mah ngaji teh euy teu ikhlas ganeng ajengan sering masantren aing masantren palbah teu bisa mah teu bisa we tong sok kitu urusan duit mah tong hareureung aing geus ambil 60 tahun budak 2 tahun ge nyahoan duit eleh tajengan ku aing lah macem-macem ka urang teh urusan duit teu di kuliah mah teu hayang aing badieu ada boga urukeun mah di imah oge punten bapak saya punten sanes speedwit ieu mah ngingetan ieu mah salat hadirin kaum muslimin ngan pedah salat teh ku urang sok dilaksanakeun punten sok dilaksanakeun ku urang ngan tingali salatna salat dumana bapak jeger urang dirahpalan jam 8 Pak lohor alus bututna salat pamajikan mebet beurit kanu jadi salaki Pak bade tumaros pangjawabkeun ce cing tarik engke dibere duit ku salaki pernah teh ibu dipete salat ku salaki cing tarik teu cara kana Bang Emok gegorowokan pernah teh ibu dipete salat ku salaki tah pamajikan sakang teh malantak pernah teh ibu menta dipete salat ka salaki henteu da menta nangan duit teh euceum atuh hadirin kaum muslimin anu mulia matak salat teh ibadah bangsa badaniah teu sakut penting harta bana beunghar salat pakir salat ieu mah boga BS 5 samping rubat 17 ka masjid samu sakali saya eta mah leung geus aplok jeung ulen jeung belek ketek kakara ka masjid cek ibu cek ibi cek eteh cek ini alhamdulillah abdi mah netepan mah sok dilaksanakeun prak Pak alusan salat urang hiji atuh make baju tangan panjang bodas teras deui ngangori da tah kieu alusan nyaeta da di belah katuhu nyaeta cek ajengan belah wetan mah kudu belah kenca sok atuh belah kenca nyaeta ke belah kulon kudu katuhu tah kieukeun tah aman hasil nyaeta teu boga ridana ge da kamari karoret udah balik ti Mekah teh naon esena Pak memeh ka masjid neangan sasampayan batur inyeum tamangna mang inyeum tamang sagedeung keurida hasil ganjaran hasil ieu mah salat teh make kaos nomor 2 we si eta mah bari geus sarawek baju kuaneng coblos nomor 2 aing mah rapihan lain ngijir-ngijirina masalah sah jeung teu sahna rapihan heula salat urang beres hadirin sadayana dina papakeana rapih prak salat teh awal waktu terutama Jumaahan naon sababna sabab lamun akhir waktu asup ka pangjumaahan bisi disebutkeun dulurna jurigang jigana loba di jururan juriga naon sababna kieu cenah dongengna baheula dibere dongeng mah ibu-ibu mah cangkat we
baheula je aya dongengna salaki jeung pamajikan boga budak hiji ngan budakna teh tik-tik brek ari hartina tik brek teh loba geringna daripada sehatna nadar eta bapana nadar Gusti lamun budak kuring jag-jag waringkas tegeringan wae rek nadar sodakoh duit ka jurig cager takkan budakna teh duit dipesakan ika mana dengan jurig yo gini ka tajuk jurig sugan aya di dieu eueuh gini ka masjid jame jurig ieu kuring rek sodakoh duit eueuh Kang gini ka leuweung jurig sugan aya di jurig kuring rek sodakoh duit kabeneran aya jurig di leuweung mang kuring teu beuki duit sabab di kuring eueuh tukang baso kasahakeun atuh ieu bikeun ka dulur kuring saha isukan poe Jumahan di mana-mana datang ka masjidna pang-pang neurina eta dulurna kuring nuhun jig laksanakeun isukan Jumaah meureun Kang cicing hareupeun masjid saha ieu pang-pang neurina go imam geus asup waktu geus tereh duhur katingali aya rentang-rentang ti kajauhan nah ieu jigana teh dulur jurig teh barang geus deukeut di sidik-sidik ieu mah jiga metoha aing cenah barang geus deukeut teh heueuh metoha bah karek datang heueuh jang can asup ngadogan abah ambi meureun ari barang tos salat Jumahan memeh balik ka masjid punten ka imah nyimpang heula ka imah metoha ceuk minantuna lapor bah incu abah cager syukur euy rek naon atuh lamun nadar naon rek jarah-jarah kumaha henteu bah nadar sodakoh duit we ka saha ka ajengan ka ustad lain bah ka saha ka jurig aya jurigna aya ngan pedah jurig teu beukieun duit sabab tukang baso ka satu ceuk jurig kamari bikeun eta ka dulur jurig saha nyaeta nyaeta Jumahan anu pang-pang deurina aya saha nyaeta abah bah mending tarima bah daripada incu abah gering di bah ditarima disebutkan dulurna jurig aing teu ditarima incu aing sopor gering deui kadikeun jang lah cokot berarti meureun abah teh dulurna jurignya heueuh lah kan bae lain anu asup ka masjid teh lain maneh pang-pang deurina heueuh patukeun abah berarti sia ge minantu jurig meureun mata kudu awal waktu kan salatnya bisa disebutkan dulurna jurig kan hadirin kaum muslimin ieu salat bahkan jeger boga budak umur 7 tahun wajib dititah salatna budak orang umur 10 tahun wajib dititah salatna emungeun wajib dicepretna jang salat maneh umur 10 tahun mung teunggul angeunna habek kao paeh lain kitu aku olok budak gitu mah jang salat emung cepret li tamrin maksudna Kang untuk mempelajari supaya budak urang teh hideung kana salatna lamun bapak teh nyepret budak dumasar budak urang umur 10 tahun teu rek salat jaga di yaumul kiamah dipenta pertanggungjawaban ku budak pak sabab budak titipan ti Allah nu dititipkeun ku Allah lain eusi beuteung sina seubeuh pake gining tur weuteuh tapi akidah jeung ubudiyah nu kudu dipertanggungjawabkeun ku jeung bapana itu hadirin kaum muslimin di Cikalong macan aya jang konon cerik digebuk ku si bapak pedah naon teu salat eueuh Kang jang konon cerik digebuk ku si bapak pedahon hayang jajan loba nu kitu mah Kang hadirin kaum muslimin itu diantawisna salat bahkan diantawisna deui salat teh ditawakufkeun kana sah jeung teu sah sana wudu salat teh ditawakufkeun kana sah jeung teu sahna wudu matak atuh wudu heula lamun orang bapak dina abdas rek ningali kana abdasna sahabat Kangjeng Rasul Sayyidina Ali Pak Sayyidina Ali mah sateu acan ngancuremkeun dua dampal panangan karena cai raraina beureum geuneuk era sieun wuduna teu ditarima ku Gusti Allah Sayyidina Ali pan urang mah wudu main habek-habek wae lain ceuk ulama sunat wudu teh nyahareup ka kiblat pan urang mah kumaha gogna nya nagog kawetan wudu ka kaler wudu ka kiblat kabeneran we paingan cekolot sing mineng si beungeut sia teh meh cahayaan sing mineng wudu meh cahayaan nu wudu masuk cahayaan urang mineng wudu tapi beungeut hideung meureun sok mineng useup ka jangari sia teh mah ceuk ulama saeutik andai kan jelema boga panyiget beser jeung boson diatur Kang
Ari boson teh hitut wae beser ngompol wae diatur pan uduna kedah tos trongkok dur bedug gorok adan pamengket tilakang mawa kantong rek kantong saparapat rek kantong setengah rek kantong sakilo ngecelakana mineng salatna lila kantong sakilo atau bisi muda bawa ka WC isangan ngan ibu hai tingali ngisangna caroge ece naon sababna sabab ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina padah teu sahna sakali deui ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina padah teu sahna coba ngisang lalaki di comotan edan sugan ngisang lalaki disinterkan kang trek kang teh potong kayaknya bahkan aya ngisang lalaki nutara ngaji diadu-adu kana tangkal mahuni iya ayang teh dicocohileun kayaknya mata kudu ngaji oge beres diasangan asupkeun kantong set beungkeut ku kareta tong tarik teuing bisi genteng wuduna ulah nawe trop nawe itu istibati salat gini ke masjid Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim celak alhamdulillahirabbil alamin celak kadeweh mudah nyaeta ieu mah ece nu beserna ece mah tong di kantongan mah nya ku kantong lauk sok kunaon atuh dedetan ku bubututan mode jelema boson ya kang tong dilakbanganan antep isina muruput ngan lamun lalaki nu bosona salat di masjid tong panghareupeuna atuh ngebek beureun ka tukang diatur ku ulama kang itu wudu Allahu akbar asal nama itu penting itu ke Malaysia mang ngan ku sabab onangan jadi kadieu we urang teh aneh ripuh gitu ya dina salat hadirin kaum muslimin anu mulia heulanan salat subhanallah tah ieu kah mana tah janat ai kamari mah dibere kopi kana panggung teh ududah henteu aneh cuk urang teh nyai mah wajar teh jeung udud oge da ciherang aduh salat awas ngan diantawisna deui aya salat nu teu ditarima ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamah mana diantawisna heulanan wamro'atun salat wa jaujuha sakhitun alaiha awewe adu belajar salat salakina keur benu jaga di yaumul kiamah moal bisa ditarima salatna ku Gusti Allah dengekeun tah bejaana di loba nu goreng ka salaki bejana orang mah tapi orang ge nyaho lah imah na ge nyaheurepan buruan lah ibu-ibi eteh nini salat adu glajer nepikeun ka tarang hideung tempat pangsujudan nepikeun ka deklok ceuk paribasana cadu mungku karam dempak nepikeun ka jajan orai salat ibu salat ibi salat eteh salat nini moal bisa ditarima ku Gusti Allah lamun salaki keur nyungcung kawas aseupan anya ka pamajikan teh dibawa ka dieu urang malah matak emet kang baheula abdi nuju alit sok ngingiring ka pun biang abdi mah nuju alit teh punten kang sok ngingiring ka pun biang ka pangawasan sor ajengan eta emot teh ibu-ibu cenah memeh lohor teh cenah teangan heula salaki teh bisi salat ibu keur aya dina bebendu nu jadi salaki Allahu akbar meureun jam 11 teh cenah tingalikeun ka dieu ngajeleng ka tatangga tanyakeun aja ningalihan salaki uing barang lolgok cecate aya naon tungtun bawa ka imah ce boga kursi sina diuk dina kursi teu boga sina sila tarang mas takat tak sina nyuuh kana luhurna nu jadi salaki kaluarkeun cipanon teu kudu tiru dreum tanggal sakecelak cipanon rahmat eta teh nya eta eueuh mah teu bisa cari hareupeun salaki teh rajen bisa kudu make bawang entong kumaha babacaan anak catat babacaan anak punten ieu mah teu aya sapinahna tapi cehe catat awas bari nyuhna lahunan salaki awas
Kakang maknya mentah hampura bari seserian sok aneh teh. Kakang nyangakeun beheung tek-teken ti koro-korokeun tilhur sausap rambut jeung totomena ti hanap sausap damba jeung roromeheunna ti gigir saguling cingir jeung daki-dakina ti tengah saya aya. Bobil itu disebut tadi napikan kalor ayeuna aya ucapan jeung paripolah nu mantak nyeletetkan hati akang kang hampura tobot gitu. Tong bari kokosodan. Osok tara ce. Heueuh sarua nu urang ge tara nya tah. Tara kenai urang aku we ce. Tapi da ari saminggu sakali mah osoknya. Amanya mah poe Jumaan geuning salaki ibu, salaki ibi, salaki eteh rabul ka pangjumaan. Nya tadi urang mah di ditu di gudang. Pangjuma ka Jumaan teh pabeurang-beurang kang kumaha di dieu. Heueuh nyata urang gudangin urutan urang dieu ceuk urang nyata lah. Ibu langsung ka pawon. Terong kokol dur bedug gorok adan langsung abdas netepan dangdan satekar kebek. Urang makan, ulah tarik teuing urang makan, urang lenyepan ku urangnya secara tidak langsung urang mah katipu ku pamajikan teh Kang. Punten lain ece tukang tipu punten ngan saleke ece katipu ku ece. Sok Kang bayangkeun lipstick nu beureum ngajili dina bibir merek Revlon nu hargana 45.000 setah menang meuli saha? Salaki. Kadang babad galang. Make up nu napalina pepi menang meuli salaki. Parfum Inoy nu 8.000 setengah belaan kesang leutik kesang badag menang meuli salaki. Nah malam Jumaah kliwon pamajikan hesing salaki bau tengi dangdan tah. Ari dipangnyanungkeun embung tapi nararoyo da alena teh anya. Nah ari kaondangan sagala diterapkeun hesing salaki ceuleuh sagede bohlang. Inung suku kana irung salaki. Ih dangdan. Tapi Kang di abdi mah aya Kang. Mang malikeun lipena teh ka salaki saminggu sakali ih ku olok jeung salaki teh. Ditingali-tingali beureumna kana huntu-huntu si eta mah. Olok. Daya pando. Cek ibu. Cek ibi, cek eteh, cek nini. Abdi teh hayang ngajadikeun isi yang soleha tu kudu sapertos saha ceuk. Bilih tebih teuing nya niru ka garwa Kangjeng Rasul. Jeung teh beuteung di guru bukan naonnya. Heueuh meureun suka. Waktuna. Punten Pak Ustad punten. Ai biasa kudu harwayah kieu nya aneh jadi sok nagih teh. Ka sakadap dia. Rek balik gig ya. Hayang dipegat curig makanya. Bilih tebih teuing ibu niru ka garwa Kangjeng Rasulnya tiru saja Siti Robiah Al-Adawiyah. Siti Robiah Al-Adawiyah teh geulis pisan cenah aing oge. Lain asa Agustusannya sing gebrayon. Banding kota dia meureun Pak Ustad Allah senang mudah-mudahan sing jadi saksi jaga di yaumul qiyamah. Ai tadi mah sugan ngawinkeun cing teh lain kan. Pirang-pirang. Kumaha Siti Robiah? Moal aya Kang ngaji bari nyekelan nu kieu. Sudah dipoto. Siti Robiah aja kageulisanana Siti Robiah. Alus tangtung hadalaur, alus angkat layar keempat, geris bating jadi endah batik kudratna. Jeletet elet nangait, jeletit elit nangait, pamenteuk ngadaun sereuh mun neureuh mayun kadeudeuk. Waslit gula gumantung wip gelis sarana panjang teh. Kumaha solehanana ce bisi rek nurutan tingalikeun ka dieu. Potong barang dang wae itu mah. Tinggal ka dieu. Kemah hayang ngaji ka dieu teh bapak majikan ah. Anting nu mana? Ieu pantok. Ieu pantok. Punten ajengan cek guru sok ngadaguan mulih caruge ti masjid. Gusti aing nyanyaeun boga nu kitu.
begitu dongkap salakina assalamualaikum uluk salam atuh teu cara salaki ece mukakeun pantot teh ku ceker ieu mah assalamualaikum waalaikumsalam tung si ceuk urang Cikalong mah tumungkul hamariko jem ing pertala sarapat dening ajrih aningali lami-lami gambirangan ikagrum kadia macan sinarang bayah matulir berah pati unjuk kapi hatur kakang bisa orang lah tak eta Kang Jamar Muda asli nu teu bisaeun kitu mah palsu matak ieu nu asli mah da loba Kang Jamar Muda teh oh mubarik Cianjur ayeuna ucuh Jamar Muda, Arjuna Muda, Cepot Muda, Bima, Pandawa 5, Ki Coet, Ki Katel, Masak, Mayor, saya teman loba Kang, Ki Toronton. Oh, lain bohong, Husin Agung, abdi mah kieu cek kieu supaya nyaho ieu mah supaya nyaho. Da abdi mah teu ngangaranan sorangan, abdi mah Kang henteu Kang abdi mah. Henteu. Naon ngangaranan sorangan mah sabulan 2 bulan eureun abdi mah geus tahunan kieu lalakonna sababaraha puluh tahun kapangkat abdi ngaos di Jampang di Garupanak di nikahkeun ceuk protokol memeh ngaji kieu penceramah Ki Haji Apip Jamar Muda Cikalong nah aing mah geus Jamar Muda itu abdi langsung nelpon ka Kapolsa ieu abdi keur ngaos di Garupanak maka disebut Jamar Muda kumaha teh saur Jamar haj minggu kamari AA ngaji tatangga lemur eta ngobrol jeung lurah jeung tokoh jeung ustad cenah haji rek ngaji di eta lemur ku AA disebutkeun Jamar Muda keneh matak urang mah nepikeun ka aki-aki Jamar Muda sabab ku nu bogana ieu nu asli mah kumaha bedana jeung Jamar palsu saeutik muda asli jeung muda palsu saeutik beda teh Jamar Muda asli mah ngajina tara pati lila ngan bayaran rada isen sakitu cek ece teh teu bisa kitu mah kieu atuh ye menang dangdan da kuduna mah teteh kuduna alusna mah balik salaki papageun tas salat isya teh ieu lomari pakaian tong waka make baju bulucun we heulanan di samping maksudnya cek salaki teh assalamualaikum waalaikumsalam kakang nah dina wengi ieu abdi kadah nganggo acuk naon nu beureum ieu sanes leres ieu sanes Kang kela jiga manuk seupah eta mah entah nu mana kakang nu bodas asa teu pantes wae kumaha atuh geus sih bulucun hareupeun salaki mah naon esena sok tanyakeun ka ajengan hareupeun jeung salaki mah paling tibang makruh pan di Cikalong mah aneh ari hareupeun salaki baruni ari hareupeun batur make calana ponok teu kaharti pan aing mah waningeun hareupeun batur popologog waningeun hareupeun batur kang karek ditemong-temong di Cikalong mah teteh asan mah urang dieu heula teh sabenerna mah teteh nah ada hareupeun salaki nepi bararuni teu kaharti aing mah tah kudu kitu atuh bisa kitu kieu atuh nalawang anya darwon jadi awewe gampang hayang asup ka surga teh aing mah ih edan aing mah dangdan satakar set make parfum teu boga menta tuh ka Amil urang tupaeh tadi saeutik barang datang cek salaki teh assalamualaikum waalaikumsalam kakang nah kinten-kinten dina wang ieu mariyogikeun abdi atanapi henteu upami mariyogikeun abdi siap berbagai posisi namun upami teu mariyogikeun abdi nyuhunkeun widi bade takorup ka Gusti Nu Maha Suci nya osok tara ceu tara rangol teh aduh Gusti Agung ieu mah diajak sare ku salaki teh mah ayo sare ti heula pan nyaho teh aing teh tas ngalasuluh tadi teh ripuh aing mah oh jadi ayeuna mah Kang Ajengan merlukeun keneh sinetron daripada salaki aku sok lah
dan nepikeun kana sinetron teh banding ku umum katingaleun nepikeun ka TV dibawa ka dapur bari ngakeul edan suka Allahu akbar hah sugan teh teu bareuki urang di sinetron teh urang Cikalong mah ka pamajikan ajengan teh teu beukian alin urang tapi hadirin kaum muslimin an mulia ceuk ibu teh abdi mah narimakeun goreng ka salaki teh saminggu sakali mah ceus salaki ibu rabul ka pangjumahan ibu langsung abda santepan diuk ke dina lawang pando Gusti nu agung mapageun salaki balik tina pangjumahan teu kudu dipapageun ka masjid meureun teu ewur salamur ieu terkantos suami salakina balik tina pangjumahan tarangna teuas kalekna deklok kopana nyeng soda damping geus teu bener leumpang geus nyangeyeng capek meureun tah jumahan ceuk aja teh Gusti itu arjunaku bae jika si cepot oge lah begitu dongkap cek salakina teh assalamualaikum waalaikumsalam buru-buru cokot lap lap aku tiung lah susutan banget aja tak-takna naon esena aingnya cek ajengan teh haja asa eueuh dina kitabna leres kang ajengan eueuhna kitabna ngan pedah cek Kangjeng Rasul rek neangan karido Allah teh ayeuna di salaki Rasul mengatakan salaki ridho Allah ridho pupus surga bagianana salaki benu Allah benu paeh neraka bagianna tah dengek cocok ngaji orang terus tawaran kakang namanya mulih jumahan teh Banawi capek pangintennya nyaeta silih seret sugan kakarak jumahan saya mah kakang bade tuang heula nah bade ibak heula nah bade bobok heula kang ajengan bisa aya orang dia pikituan uing butuh hiji dieu euy hadananya ese kang kitu teh nya ese tapi tetangga abdi mah aya ceuk nu nawaran kitu bisi teu percaya isukan asar dibakar dicontoh aing malah akong da bawel sih eta mah karek datang juan teh capek mah sedeng naon atuh akong bisi rek dahar jiga geus ngajagrag rek mani odo jeung sabun bieu meunang nganyuk di warung arek hees heula singgal beuk pikiran usum halodo kieu ongko nawara ceuk ibu abdi mah nampi goreng ka salaki teh henteu naon sababna sataun sakali mah osok tanggal 20 dina bulan puasa kang pamajikan ke di dapur sampeurkeun ku salaki ka dapur lumpat ka imah samperkeun ka imah lumpat ka dapur diporok ti dapur ka imah ngajeng kana buruhan luncat salakina kamna set aya naon sia teh aya naon we tadi ke dapur batur singgara dokna teh cewir-cewir acan mingeus sia teh ku aing dipangiriditkeun ngan can dicokot kakarak nih ningang salat lebaran salakina salat lebaran maka samping rubat capna teu dilaanda pohon sugan rusuh sia teh pamajikanana teh milu salat lebaran ngahaneutkeun ulen ti jam 3 ngahaneutkeun ulen ge bari teu make baju make kutang jiga bandara Amerika lesot datang salakina tina salat lebaran akang ngarek datang le salat lebaran teh akang hampura nya bisi kasalan dihampura kadekeun ulen aing lapar sarwana salat ibu mal bisa diterima ku Gusti Allah lamun salaki keur bendu itu hadirin kaum muslimin. Nah bahkan Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hasilna salat bahkan hadirin kaum muslimin Kangjeng Rasul teh figur picontoheun urang sadayana. Napikeun ka tek-tek bengek urang kuribat ka Kangjeng Rasul Kang Bu ngawangun rumah tangga Rasul picontona nyebarkeun agama Islam Rasul picontona bahkan ekonomi pun Rasul picontonana. Rasul sateu acan diangkat janten Nabi kantos icalan kuma icalan Kangjeng Rasul cek nu meser Muhammad sabara ipangaosna diwaler ku Kangjeng Rasul ageng pangapunten ieu teh ti dituna mah sakitu namung upami bade ngalangkungan mangga asalillahi taala we itu Rasul
Orang mah dagang can beak sumpah 7 telebuk can eureun. Daek modar mitoha aing mah ti ditu nama sakitu. Dijuasan teh ka mana aing buan jual dulur we urang teh nya. Nyebarkeun agama Islam pun Rasul Kang. 23 tahun Rasul nyebarkeun agama Islam tanpa pamrih, tanpa kuli, tanpa buruhan, tanpa duit, tanpa amplop itu Rasul. Tah dengekeun ka ajengan sok onangan. Aneh aing mah ajengan ayeuna mah mararaha teu kaharti aing mah. Rasul tuh. Meni hayang aing ceramah hareupeun tukang mubalik lah. Cenah ieu mah cenah sakabupaten Cianjur teh Kang. Ting hoak ting hak teh. Sakabupaten Cianjur teh panglolobana tukang mubalik teh kecamatan Cikalungkulon cenah teh. Maraha teh batur mah. Ari urang di Cikalungkulon jadi hayang nurutan. Rasul mah bade dakwah ka tanah Thaif, urang Thaif siap siaga kolot budak aki-aki ini awe laki ngadang ka Rasul. Sebagian ulama cuplak nawas Rasul akibat di bade urang tanah Thaif Rasul. Nah jangan ayeuna punten kalau kasih lebet mobil, oh henteu oh teh tiasa kana sanes edas. Rasul we ceramah ka katro kabumina. Assalamualaikum teu dibuka ku garwana ngamparkeun sorban bobokna golodogna. Rasul sok ajangan ayeuna balik ceramah jam 2 jam 3 ka imah tadi ka katro ka pamajikan teu dibuka meureun teu rajat pantau jeung janela molor modar sia teh teh aing mau adu satilu-tilu. Rasul tuh sebal urang mah kumahana teh Kang Ustaz Sarip sebeulana teh jadi urang sok hayang nurutan teh. Abdi kantos ngulem hiji kiai Kang jauh mari bejakeun bisa dulurna. Dongkap ka bumina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam linggih jang. Badag ajengan teh suarana teh. Ngaladu tunggal peuting serak sugan saya eta mah. Linggih di mana jang? Abdi teh Cianjur. Resah mana? Cikalong, Cikundul. Eta maksud ka hiji abdi sejat silaturahmi. Domei ku domei silaturahmi ka kiai mah badag nyaranana. Oh memang kadua. Domei ku domei didamel kepanitiaan bade ngulem ka pangersa salira. Tanggal sabaraha? 7 likur kala. Oh mangga ari ngaji di Cikalong sabaraha jam? Standar we jam setengah. Oh eta mah hargana 7,5 juta. Upami sajam 6,5 juta plus DP 1 juta. Nah Kang ajengan make mahal-mahal ting. Urusan duit mah tarik teh ajengan teh ngomong tepi sebeleun. Na teh nyaho jang ayeuna teh usum mararaha. Punten Pak Ustaz Sarip ceuk ajengan urang malin ceuk urang. Kang ajengan mantara ningali TV. Ari kitu eta BBM bade naik pan teh cios. Eta ari harga kacang nepikeun ka abret-abretan. Tukang tempe, tukang tu hampir baranggrut. Kang ajengan ari harga kacang mati baheula nepikeun ka alam kieu wari tetepe ka dempet ku harga daging. Eleh teh ajengan deuh. Jadi 4,5 juta edan hayang nurutan nya teh urang. Rasul bari Kang ngabangun rumah tangga ge Rasul. Cek tadi karido Allah ayeuna disalaki da Rasul mah teu melak cangkeng dina irung.